Tisuk-isuk nangan si Alo jeung si Cuplis teu panggih-panggih. Aduh aing mun panggih eta dua jelema. Wah dibari ampun ku aing mah. Jadi penasaran aing mah. Tangan deui ka handap aing mah. Si Cuplis teh. Heeh, bener si Cuplis. Ku aing ieu mah sampeurkeun sia. Tah, sia, panggih aya nama di dieu. Api, Sia. kumaha Pi? Ku aing ditetangan ti isuk-isuk maneh jeung si Alo karek panggih di dieu. Pi naon teh? Naon Sareuat urang mah. sia. Naon maksudna kamari sia mana di kafe. Aing jadi nu mayar sia. Urang mah tengiluan. Urang mah selalu diajakan. Lah hayang nyaho aing mah. Marwana, maneh mah kudu di kieu, yeuh, ku aing. Naon Pi teh naon Pi? Ah, Pi naon teh? kudu di kieu. Abon, Pi. Ah. Abon. 哎呦我的妈！